Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube utamina dina channel Mang Dina Mara anu rupina parantos siap-siap ade ngadongkeun dongeng Sundanya wargi sadayana. Kumaha sadayana wargi daramang pabugi bayi sarehatnya wargi utamina mah sehat jasmanina, sehat rohanina eta pun dipiar kurang banyak atau digambilkan rezekina ditebihkan balaina aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Eta bisa dipihar pisim goreng siang karya nongin wargi ulah hilapinya subscribe-na diantos ya teh atuh wargi mangga ayeuna mah urang lajengkeun deui carita Sunda atanapi maksudnya dongeng Sunda nya wargi dina judul si kulup wargi sadayana. Dinten ieu bagian anu ka 10 wargi. Tah hanca urang anu katunda bagian anu ka 8. Urang harita nyarioskeun bilani saatosna katatamuan ku palebe Bahaok Mang Ucinnya sareng ku si Ohim deui batuna si kulup teh. Tarita anjeunna bade teras kulem kumari kaayaan wengi teh. Tapi tungtuna ngalamun can bisa sare kalah nyarios nyalira bilani teh. Kumaha lajeng naik carita wargi. Mangga uri jeung ngadongkeun wae. Etang-etang landung pang beberahmana. Beu tetela boga anak teh matang hese diurusna jeung lenger pisan. Jeung make jeung wani-wani ngaheurian ka kolot. Mangkaning Bahaok Mang Ucin teh beunang disebutkeun ka kolot lemur eta teh. Untung maraneh teh salabar. Mudah-mudahan emang lebe sing hasil ngawaras si kulup. Gitu ceuk bilani bari nusa beungeut reupeurem susuganan bisa sare. Ari nu diupatna barang ngadenge mang lebe sabarakan capamitan si kulup taki-taki sarungna digulungkeun terus sina meulit dina cangkeng. Katayep keluar ti kolong terus ngintip nyedikeun ka mana inditna si Ohim. Sanggi si Ohim kaciri ngaleos muluka imahna. Katayep si kulup nuturkeun si Ohim ti kajauhan. Terus nyalingker kanu rada poek. Telila deureg si kulup teh lumpat rek megat jajalaneun si Ohim. Sanggis menang tempat nu hade reng si kulup ngarandeg. Terus nyumput tukang ngentang kalcau bari ngadaguan si Ohim ngaliwat. Panonna nitip seukeut ka si Ohim nu keur lempang. Bikilila biki deukeut, tungtung nasrong si Ohim anjung ka balma si kulup. Kalayan make gerakan nu kacida gancangna, jeleng si kulup muncat menuju ka si Ohim, karwakak beung si Ohim didengkek satakar tanaga. Ari leungeun katuhuna mendingan sakilat nyocokan sungut si Ohim ku kararas anu geus sadia ditadi keneh. Adu bugu si Ohim teh harita adu glajer hayang lepas oge henteu bisa manehana teh. Malah karasa tenaga si kulup teh luar biasa ngadengkek satarikna. Rek ngagorowok teu bisa sungutna geus pinuh ku kararas. Terila kep dua leungeun si Ohim ditewak ku si kulup terus diparieuskeun ka tukang. Gep indung leungeunna dicekal duanana sakaligus. Uriwal arita ditalian ku rara leutik. Sakedeung geus pageuh. Geus kitu gurudug si Ohim digusur ti tukang. Atuh kapaksa si Ohim teh kudu lempang mundur ku si kulup dibawa ka sisi jalan gede. Sanggis nepi terus dibawa ka handapeun tangkal jambe. Kalayan teloba catur hiu keburu palibisan si Ohim teh ditonjok satakar tanaga. Atuh bugu si Ohim mani ngagurubug tapi rek ngagero teu bisa sabab sungutna dicocokan. Dalig deug harita bru si Ohim namru sirahna karasa lieur tatampuan kararoneng ingetanana jadi selang-seling. Dina kayan kitu porosot papakean si Ohim dilaanan kabeh. Indung leungeunna anu dilaan heula. Terus ngarah babari ngalaan baju si Ohim. Sanggis kabeh dilaan malah calana kolorna ge dilaan deui. Terus leungeun si Ohim dibeulitkeun kana tangkal jambe sina nukang. Terus harita ditalian di indung leungeunna. Si Ohim harita sina nyang hareup ka jalan. Maksud si Ohim sangkan si Ohim kapanggih kuno reka cai subuh-subuh. Anu tang tu bakar rame. Lantaran di dinya teh jalan ka cai
Sanggis katimbang puas bulawan papakaian si Ohim dibalangkeun kanu bala. Leo si kulup indit ninggalkeun si Ohim nu ditalian dina tangkal jambe teh. Bari jeung di tataranjang, bari lempang teh si kulup ngomong sorangan harita gegerendengan. Kerasakeun si Ohim, manusia teh satia ka sobat mah ku dibarah. Keun sina beak dia akan kureungit sia. Tuman manusia kitu mah. Aduh, maneh teh euy, nyeri ku jalan kitu sia. Aing ngatang isukan dicarekan ku emak jeung ku Mang Lebe. Sarua nyerina oge sia teh Ohim. Ceuk si kulup bari ngagedig ngajugjug ka imahna. Kayan peuting beuki lila beuki jempling. Malah ronda ge taya nu ngider ngararengkol bae di garduh paadu tonggong jeung baturna. Heuneut sawatara waktu si kulup geus nepi ka imahna gancang murukana panto terus disurungkeun tetela pageuh jigana bae ditulakan ti jero ku Bilani. Tapi si kulup harita teu waniin ngageroan indungna sanajan balaweng ge da ari ku indung masieun manehna. Kalah koloyong manehna teh ngadeuketan jandela kamarna. Sanggis nepi ku siwal ngaluarkeun bedog leutik terus dipake nyokel jandela. Samalah teu lila berai jandela muka. Kalacat si kulup naik lalaunan. Keteyep ngadeuketan tempat sarena. Dug ngagoledag lalaunan, reupeureum bari ngadagoan sang tunduh. Kacaturkeun isukna kirawan Ciharium beungeut kaya nembur geus ibur lantaran si Ohim subuh keneh geus aya nu manggihan. Malah terus harita teh dibarawa ka imahna bari disimbutan ku sarung. Kayaana leuleus jiga hudang gering, sakunjur awak barentol jigana bae balasi cocoan ku reungit. Sedeng si kulup mah harita teh ngarengkol keneh di kamarna. Sarena tibra pisan kawan tu peutingna tas sape ulin. Atuh teh nyahun manehna kaayaan lembur anu guyur teh jongjon bae harita ngalayang di nagara impian. Ari Bilani harita teh nyahun yen si kulup aya di kamar. Meme mukaan jandela gidig Bilani teh ka imah Mang Omeng. Maksudna merek ngalayan si Ohim. Lantaran ceuk anu mawa beja mah si Ohim teh meunang kacilakaan cenah. Atuh kitu deui tatanggana Bilani oge rabul ka imah Mang Omeng. Geus puguh deui ari para pangurus mah kaya ning Mbah Aok, Mang Udin jeung Mang Lebe. Mang Ucin jeung Mang Lebe. Salilana harita teh lamun aya kaributan teh sok pangheulana daratang maranehna mah. Nya harita ge geus ngariung di imah Mang Komeng. Atuh ngomong mani recok harita teh. Sarta silitanya jeung baturna. Tapi unggal nu ditanya nyarbu teuing da puguh sarua teh nyaho. Barang Bilani datang harita teh Mang Lebe keur marisa kanu araya. Serana tarik ngarakadenge ku sadarea. Para saderek sadayana cikuring bare nyaho mimitina. Saha nu pangpayuna manggihan Jang Ohim deui saha? Cik waler we ku nu laras-laras manggihanana ngaranna kacampuran ku bohong. Kitu ceuk Mang Lebe bari ngareret ka sararea nu ngariung. Atuh nu sejenna ge milu silideret jeung baturna. Telilapok aya hiji lalaki ngajawab bari ngacungkeun leungeunna. Sim kuring nu manakan teh Balebe. Jawab eta lalaki bari neuteup ka Mang Lebe. Aturet ku Mang Lebe dileret. Ana breh teh lah hiji jalma nu langka kapanggih da puguh ngumbara di kota pok Mang Lebe nyarita. Uluh geuning ujang. Di mana wae Jang Yayang dia tuh. Iraha di kota Jang. Aduh, sugan teh sanes ujang nu meunaakanana. Ceuk Mang Lebe bari nyodorkeun dampalingeun ngajak sesalaman ka Jang Yayang. Jigana masono dumenila teu papanggih, atuh gap ku Jang Yayang ditampanan bari nyarita deui. Sumuhun abdi Palebe. Dongkap ti dayeuh teh wengi lah kinten tabuh 12. Kumaha Palebe daramang sakulawargi. Aya hibar ti sadayana Jang. Pun Mang mah dina danget ieu teh nuju sehat walafiat. Tapi ujang bade lami di dieu. Sareng naon margina tiasa mendakan Jang Ohim. Cobi pun Mang pasihan katerangan nih Jang. Kitu cenah ceuk Mang Lebe bari neuteup ka Jang Yayang. Aduh gancang nu ditanya ngajawab. Rupina lami Palebe karsa nuju pare abdi teh nya kinten-kinten nama sasasi panginten di dieu teh. Dupi perkawis Ohim mah kieu kawitan teh da teh. Saresna mah
tunduh kene abdi teh da pugu pondok teh tos mengipisan tadi teh. Nah ing karesan abdi teh disaur ku keuyeub kitu tah nya kapaksa we teu tiasa mumpang. Sanaos tunu ge maksakeun ka cai. Nanging di paleba pengkola anu caket kandang munding dina caket tangkal jambe aya anu gegerungan. Lajeng ku abdi disorot ku batre ana breh teh tetela aya jalmi. Pananganana meulit kana tangkal jambe. Ari salirana teu kasampayanan ku lamak sacewir-cewir acan. Alias ditaranjang sabalegeunyeur. Dan ningali kayaan kitu abdi teh rada bingung Pak. Margi kaperyugian abdi ampir dekat tahan. Naing karesan nuju culang Cileung teh kurunyung aya nu sumping ari jol teh jang ayib tah. Kurunyung deui saurang tetela Kang Idang duanana ge sami bade kacarai. Lajenge ku abdi diwartosan kalayan teu seueur saur abdi mah enggal we lah kacai heula ari wangsul parantos aya di dieu geuningan Ohim teh. Tah kitu kawitna mah palebe. Cik Jang Yayang nerangkeun pamanggihna. Oh gitunya, tetela aya die pikiraneun teh. Tapi anu nyandakna ka dieu saha ieu? Jang Yayang terang atanapi henteu ieu. Rupina mah jang ayib we sareng Kang Idang, nanging duka ari anu saresna mah da abdi gen teu terang atuh. Jawab Jang Yayang bari neuteub samemeh Mang Lebe nyarita deui, pok aya nu ngajawab harita horeng Jang Aib. Leres abdi palebe malih digotong sareng Kang Idang. Karesan aya Mang Saba di atuh janten tiluan anu ngagotong teh. Kitu ceuk Jang Aib harita. Bari meulitkeun anduk kana beuheungna dengan kencana ngajingjing wadah sabun. Syukur Jang, syukurlah. Alah. Ari geus bogu mimiti nama ayeuna. Tinggal mikiran anu nganiaya-na we nama ieu. Ya jadi sabab tangtu ieu teh pagawean budak anu lenger jeung bangor ieu. Sama ari korot mah moal anu kitu, cik ari Bilani aya di dieu. Ceuk Mang Lebe bari ceuleugeuh nempo anu ngariung. Ari Bilani gancang ngajawab kesin pisan, peuteun kesit pisan. Aya Mang Lebe ieu kuring mamang. Bade aya pikir saeunaon atuh Mang Lebe teh. Kitu ceuk Bilani bari seselendep maju ka hareup. Nu sejen ngarti terus nyingrai merean jalan. Atuh Mang Lebe bungaheun pok nanya ka Bilani. Tah geuning Bilani, aya nuhun ari aya mari yang kulu parantos mulih Bilani ka mana ayeuna? Ceuk Mang Lebe harita bari neuteuf. Anu mawi teu aya Mang Lebe duka ka mana leosna eta budak teh. Kumaha atuh ieu teh Mang Lebe? Kunaon Jang Ohim teh aduh. Mangkaning pun anak teu aya di palang siang pagawean pun anak ieu Mang Lebe. Cantang tu Bilani, cantang tu. Malah kuring mah jadi sabalikna ieu. Sok sieun Jang Kulub ge sanasib jeung Jang Ohim. Ngan jigana mah tempatna misah, rada anggang jeung Jang Ohim. Kuring mah nanyakeun Jang Kulub teh lain nyangka ka Jang Kulub bi, tapi curiga sok sieun Jang Kulub oge kitu. Ceuk Mang Lebe nyarita ngahajar rada tarik, maksudna sangkan kadenge ku sarerea. Jadi ayeuna kaayaan jadi robah akibat tina caritaan Mang Lebe bieu. Lantaran ari tadina mah hampir setengahna jalma-jalma teh nyangka dikaniaya ku si Kulub. Si Ohim teh, komo Mang Omeng jeung indung nama. Kitu deui Mang Ucin jeung Baok sarerea nyangka kitu tadina mah. Tapi sanggeus ngadenge katerangan ti Mang Lebe teh hari. Sarerea kakara sadar kana eta kacurigaan, tungtuna jadi timbul rasa melang. Sok sieun nya si Kulub oge aya nu nganiaya. Ku hiji jalma nu boga niat jahat. Sakedapan mah sarerea ngaharuleng bae. Caritaan Mang Lebe teh tetela gede pangaruhna nepikeun ka bisa ngarubah kaayaan dina waktu anungan sakilat pisan. Malah Mang Omeng oge harita teh ngadadak sadar. Anu tadina boga hate goreng ka si Kulub teh ayeuna mah jadi malik. Manehna ngarasa melang ka si Kulub sobat anakna. Red ka anakna diharudung ku sarung, red di kabi awih tungtuna pok nyarita. Mang Lebe buah-buah leres Jang Kulub teh aya nu ngiwat. Sabab jeung anak kuring teh nyobat pisan eta teh. Abdi mah melang sok sieun Jang Kulub jeung anak abdi
nyeun kasalahan ka hiji jalma kitu teh. Kulantaran teu wani terus terang nya ngawarah ku jalan kieu. Aduh, palang siang nya Mang Lebe yeuh. Kedah kumaha atuh urang ayeuna? Ceuk Mang Omeng bari ngareret ka Mang Lebe, atuh pok Mang Lebe ngajawab, nya Mang Omeng, kuring ge boga hate kitu Mang. Da kulantaran kitu ayeuna mah piar we lah Jang Ohim sina jag-jag deui nya. Ari urang hayu sarerea babarengan urang neangan Jang Kulup tah. Lantaran kuring teh boga curiga, dumeh peuting tadi aya 2 jajakan nu nganjang ka Mang Ucin. Tasa anu nyaho eta 2 jajaka teh ngarah-ngarah ka Jang Ohim jeung Jang Kulup. Bener teu Mang Ucin? Ceuk Mang Lebe bari ngareret ka Mang Ucin. Deres pisan Mang Lebe, yuk urang panareangan lah. Ulah dilila-lila meungpeung haneut keneh. Kitu harita jawaban ti Mang Ucin tegas pisan. Geus syukur yeuh urang tereangan Bilani. Kumaha Jang Kulup teh? Nyaan teh aya mulang ti kamari. Ceuk Mang Lebe nanya ka Bilani jiga nu panasaran. Ari Bilani mani ngarenjag ditanya kitu teh. Lantaran pikiranna keur kumalayang ka si Kulup tapi teu lila pok ngajawab. Leres Mang Lebe, wantun sumpah demi Allah pun anak teh teu aya mulang. Panto imah ti saditinggalkeun ku Mang Lebe sapara kanca. Dugi ka enjing oge tetepe nutup kalawan pageuh ditulakan. Jawab Bilani bari neuteub ka Mang Lebe. Hatena ngadadak dagdugdug hariwang ku anakna. Nya lamun geus puguh kitu mah urang naon kitu urang teangan ku sarerea. Keunai Bilani mah ulah hariwang jeung ulah salempang nyabinya. Pokona mah tang Jang Kulup bakal diteangan tah ku jalma salemur wi. Kitu ceuk Mang Lebe bari terus ngatur-ngatur pilampaheun. Ari Bilani terus bae tatanya ka si Ohim ngeunaan kajadian nu tumiba ka manehna teh. Ari jalma-jalma nu sakila jag-jag harita teh sing laleos ka imah masing-masing. Maksudna rek dangdan anu saringsat nu saterusna bakal ngalider neangan si Kulup. Kocapkeun si Kulup waktu indung nangalayad si Ohim, manehna masih kene ngaguhar sare. Kerekna mani nyegrek tina awahing ku tibra. Sora jalma nu pahibut jeung sora hayam jago nu kongkorongok teu kadengieun. Jigana teh kalah asa dipepende. Malah make ngimpi segala rupa si Kulup teh. Dina impianana manehna teh keur cumagug diuk bari ngalamun kurunjung enu datang. Hiji lalaki jangkung badag. Awakna sampulurutul bersih. Papakaianana bersih, malah make digambaran segala rupa. Barang serug si Kulup mani ngarenjag. Lantaran tetela nu datang teh bapana nu kacida anu katelah Mang Itok teh. Sanggeus adu hareupan pok Mang Itok nyarita ka si Kulup. Ujang, kunaon ngalamun wae? Ulah ngalamun Ujang pamali. Angur mah geura Bandungan, caritaan bapa ieu. Ceuk Mang Itok bari gek diuk gigireun si Kulup. Ari si Kulup teu asa dina impian. Pok nyarita ka bapana sorana maninggal leungis semunu bingung. Boga carita naon bapa teh? Sok ngarabejakeun ka uing Pak. Puguh uing teh keur boga kabingung hayang jadi jagoan tapi teu boga guruna Pak. Ari bapa bare tugu guru ti mana? Si uing bejaan atuh Pak. Ceuk si Kulup bari neuteub ka Mang Itok. Ulah loba nu dipikiran Jang. Perkara hayang jadi jagoan mah teu kudu dipake bingung. Sabab engke ge bakal datang sorangan. Lamun geus sunduk kana waktuna, ayeuna mah mending pikiran kaayaan ayeuna. Ujang teh apan keur aya nu morok. Malah ayeuna ge geus ngaleut rek newak Ujang. Tah kulantaran kitu, mat Ujang ulah rek cicingeun. Ujang perlu nyalametkeun diri. Tah kulantaran kitu hayu tuturkeun bapa ayeuna keneh. Urang nyumput di nubuni ngarah teu kapanggih ku nu nareangan. Cik Mang Itok barigap nyekal kana leungeun si Kulup. Ari si Kulup can wakan nurut kala kapok nanya heula ka bapana. Naha make nang saha nu moro ka uing Pak? Da uing mah asa teu boga dosa. Ulah loba tatanya Jang.
waktu nangan saeutik deui yuk buru-buru tuturkeun Bapa bisi anu ngarudag datang manten kitu cenah harita cek Mang Itok bari terus ngaleos. Ari si Kulup teh nyarita deui gancang nuturkeun ka bapana matak aneh dina eta impian Mang Itok jeung si Kulup teh lalimpang mapai-mapai lulurung kukuli wedan dinusuni malah sakapeung mah sok nodongkoan. Sanggis sada jauh ti lembur reg Mang Itok teh eureun heula lempangna. Terus ngereret ka tukang pok nyarita. Jang, Bapak mah rek nganteur nepi ka dieu nya. Lantaran Bapak teh aya kaperluan anu sejen. Nya, ari Ujang kudu terus lempang ka sisi walungan. Tah di dinya Ujang kudu nyumput. Tapi Ujang ulah make baju jeung calana. Ditaranjange sakumaha biasana lamun Ujang rek mandi. Ari papakean palidkeun ka walungan, keun bae ulah lebar-lebar. Lantaran lamun teu kitu Ujang bakal cilaka. Tah sakitu amanat ti Bapa, omat ulah nepikeun ka teu digugu. Sabah Bapa kacida nyaahna ka Ujang. Kitu cenah ceuk Mang Itok bari ngaleos teu ngareret deui ka si Kulup. Ari si Kulup mani kageteun nempu bapana nu ngaleos to gero ngagorowo ka Mang Itok. Pak, Bapak wing milu, Pak. Ceuk si Kulup bari deureg-deug lumpat maksudna rek ngudag Mang Itok. Tapi gereleng gebut si Kulup teh ragrang tina dipan, brai panonna beunta terus gigisik gek diuk dina palupuh. Bari manehna culang cileung ngumpulkeun dalam hutan. Ret kana bilik tetela di luar gesaan. Adu gancang si Kulup ngusap beungeut pok nyarita. Kamana ari Bapak? Aduh, tetela ngimpi aing teh. Tapi cilaaka ieu tarang deungar suku dipan. Lumayan nyeri yeuh. Tayona mah waktu aing rek lumpat ngudag Bapak, aing ragrag tina dipan yeuh. Teung teuingeun ngimpi teh bet mata kreuwas. Tapi buahnya aing teh aya nu moro ieu rek diturutkeun papatah ti Bapa. Ayeuna keneh aing rek indit mempeng isu keneh. Ceuk si Kulup bari jung nangtung terus turun di imahna. Jalana kana jendela. Sanggis aya di luar, ret ka kenca, ret ka katuhu, tetela taya jalma saurang-urang acan. Lantaran arita teh keur ngariung di imah Mang Ohim. Benten di imah si Ohim. Atuh pok si Kulup ngomong sorangan. Tetela aman ya. Salse aing ini teh. Aing rek nyumput sakumaha papatah ti Bapa. Kitu ceuk si Kulup bari leos indit ninggalkeun imahna. Jalana oge ngahaja mapai-mapai balumbang harita teh. Beras ka sisi lembur terus ngagedig muru ka walungan Cihonje. Nya sanggis tepi porosot papakeana di laanan kalawung dialung-alungkeun ka cai anu umpal-umpalan. Atu leong papakean si Kulup teh palid ka bawah cai. Gek si Kulup diuk dina batu. Awakna geus simiti karasa tiris, maklum isu keneh geus dibuligir sisi walungan, gadona noroktok, kawas awakna oge ngadeg-deg deui. Si Kulup teh harita kabulusan, tapi ngajentul dina batu. Manehna saeutik ge teu ngarasa kaduhung ku ayana bajuna palid. Tujuanna nangan hiji rek nurut kana kahayang Mang Itok anu datang dina impian teh. Malah ku si Kulup Mang Itok teh asa aya keneh di kieuna. Si Kulup jadi boga hiji kayakinan. Nya tangtu lamun manehna manggi kasusah bakal bisa ngenta tulung ka Mang Itok nu geus eueuh di kieuna. Wargi sadayana urang balik deui ka Mang Lebe ayeuna sabatur-batur. Sanggis beres ngatur-ngatur pilampaheun. Brala harita teh sararea arindit maksudna rek neangan si Kulup. Jalma-jalma harita nyebar ka unggal madhab. Anu ka kaler, nu ka kidul, ka wetan jeung ka kulon sararea sabedogna. Unggal tempat didatangan, unggal sedong ditempo,
nu salarune diilikan rungkun-rungkun disusud kabeh disaksarak taya nu kaliwat ngan sirikna teu dikorehan alabatan leungit jarum. Dina waktuna neangan si Kulup harita dina waktu neangan teh si Ohim oge geus waras deui. Malah harita teh ngilu neangan inditna babarengan jeung Mang Lebe, malah ngalut jeung Mang Omeng katut Jang Yayang. Nu harita pada hayang ngilu neangan si Kulup. Bari lempang pok Mang Lebe nanya ka si Ohim. Jang Ohim cik Mang ngarek nanya ieu. Omat kudu dijawab nu sajujurna jangnya. Antaran ieu teh pikeun kapentingan urang sarereang. Ari Jang Ohim waktu ditandasa ku jalma nu ngaringkus Ujang, apal teh kana rupana, saha ngaranna, kumaha dedeganana, jeung urang mana deui kira-kira na eta jalma teh tah. Kitu ceuk Mang Lebe bari jeung lempang atuh pok si Ohim ngajawab. Pak Lebe, hanya kal pisan ta abdi teh bujeng-bujeng tiasa terang ta kana jenenganana atanapi kana dedeganana. Dalah jalmana oge henteu ningali-ningali acan. Kahiji kayan teh poek atuh kaduana abdi teh digusur bari panangan dikatukangkeun. Katurug-turug di hiji tempat abdi ditampiling tarikna kaliwat saking. Mata klieur sarebel. Tetempuan ranyai kararoneng. Barang abdi emut deui panangan abdi tos meulit kana tangkal jame. Kalayan baham abdi dicocokan. Tak kitu katerangan abdi Pak Lebe. Jawab si Ohim nyaritana esu satara basna atuh pok Mang Lebe nyarita deui. Oh kitu. Susah atuh lamun kitu banyak. Antaran teteh lat aya pisan laratanana ieu. Kudu ka mana urang neanganna lamun geus kieu. Tapi sok sanajan kitu tang tu bakal aya tandana sarta bakal kapanggih poe ieu keneh. Ngan wayana urang bakal manggih kacape nu taya bandinganana ieu. Sabab kudu ngubrak-ngabrik di sabuneureun ieu tempat. Ceuk Mang Lebe bari rega harita lempangna eureun heula rek ka Mang Omeng pok nyarita. Mang Omeng, tu aya sedong nganapkeun rungkun tamiang. Cik pang nalingakeun Mang, sugane aya di dinya. Ceuk Mang Lebe harita bari nunjukana sedong ret Mang Omeng oge dideret pok ngajawab. Emang ngakulan manawi aya laratanana sugan. Jawab Mang Omeng bari leos indit menu sedong sanggeus nepi terus nempat tempo. Malah tamiang nu ngarayom oge dibabad harita teh ku bedog. Mana singkeul lenceng sakali nyabet oge. Kawan tu bedogna seukeut pisan. Barang geus tetela harita teu aya. Leos indit deui nyambeurkeun Mang Lebe sanggeus nepi pok nyarita. Teu aya nanaon Pak Lebe. Mung aya kadale sajodo. Kumaha terasna ieu teh yeuh? Ka mana urang milarianana? Ceuk Mang Omeng bari neuteup ka Mang Lebe, gancang ku Mang Lebe harita dijawab. Heueuh keun aya atuh teu aya mah. Ayeuna mah waktosna wargi sadayana wargi channel YouTube dina channel Mang Dina Mara. Rupina waktos teh nya kapan? Carios atanapi judul carios si Kulup bagian anu ka-10 wargi sadayana dicekapkeun dugikeun ka dieu bae pamugi ya katampi kalayan kabingahan. Oge ku kituna ka wargi sadayana ulah hilapnya kana subscribe-na diantos pisan ku manggina. Sakal dinu anu parantos subscribe ngaturkeun nuhun oge nu teu acan diantos pisan wargi. Sakali dihatur nuhun wargi sadayana ku paratosna wilujeng baturai insyaallah enjing dina waktos nu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepang dangukeun deui. Hatur nuhun ku paratosna wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.